Emang baru dah tuh loba. Oh. Tadi Ya, sempetin. hah? Sempetin. Nyahai. Berarau deh. Ngariung kieu si marana. Biasa, iya we. Jadi imbahan bade alumba. Pas banget teh juga sepaket we sarakse. Biasa dah orang mah. Deh. Bae banget sih aku naon bau dikit-dikit teuing. Ni parios kitu naon. kadesa jadi mayit teh. Nu sepak gitu. Biasana naik Madarong 40 poin aja ieu geus jadi mayit. Tong sok itu mang ka urang teh. Nanti alina li beungeut heuh nu kitu. Ya sepak mah. Nya diapnya itu salah heuh kemana ge. Kade mayit anya. Oh, nu sepak gitu anya. Bawa-bawa anya. Geus jadi mayit, tiba ambuan bau teh. Dep. Ambuan dep. Sot, orang hampura heuh. Bisi maneh pondok umur, urang ningali maneh cenah ni pias kitu. Kacirina ge maneh mah asa jiga jelema gering nya. Nyaho atuh da akhir-akhir kieu teh da teuing kumaha mararasaan. Emang da umur mah teu nyaho, teu nyakolot, teu nyabudak kade urang hampura ye bisi gitu urang sing boga salah uga naon. Mangga doa. Tinggal atuh. Pilih yang banget ge. Jiga anu penyakitan aduh aing ya. Iya dong itu na depa. Mampura. Cager urang cager wae sehat walafiat ieu. Dahar can. Geus dahar. Geus padahal jiga orang ngecandaan pias kitu aing. Mang ka warung heula nya geudeung nya. Meuli naon Pat? Meuli cai. Iya. Saya mah aya ye. Loba ye. Iya. Tanya hiji. Ya sok. Inung. Loba loba keneh saya mah. Nah, rek mana? Ya. Si arek. Aya. Kopi dah. Urang mah ning eta mata ngomong kitu ge kasih cepot oge naon? Ti heula teh ngan apa teu anu amang-amang itu teh ngan wararias geunan. Ari isukna teh kanan. Iya, maut. Berarti heueuh matakan sieun pareas kitu teh. Oh, sudah mah ini biasa kunaon? Gaul saperti itu. Tong wakan nyiciunan atuh mah euy. Lain ngadoakeun urang mah ngambrulkeun kamari gitu. Aya anu kitu. Urang nu orang Kongo mentakan Duh, mang telanya orang malila ieu geus teu asa tegarina hawa ngeribeutkeun rarasan orang rek balik nya. Cuk urang ge maneh mah cenah ge gering maneh mah ka ciri da. Urang balik. Orang balik lagi mang ya. Nah. Aing asa tegarina hawa kieu kunaon nya? Gusti Agung. Aku naon? Ini kepalanya serius. Nyeri betul. Naon. Nyeri naon? Iya nih warna tiris, nyeri betul. Neng. Hah? Iya tanah jeung imah jeung motor ulah dijual. Emang ku naon, A? Dan batur. Oh no. Aing tahu dah si Cepot ya. Oh, ini juga ada kata dia siapa. Oh, itu soalnya kebenaran. Oh, jadi balik ke jika aing kan ini mah ya. Ka mana heuh ya? Tapi teh mah teh geus balik gawe ya. Balik gawe di sing kehujanan kunaon da jika nu
rumput Aing karunya nama balik kalau tak arah ruweuh coba. Kan balik kalau ya tadi. oh ya kalau tadi arah ruweuh Oh, kalau tadi kan seberang. tadi kan nyari naon nyari buat ya Oh, naon nih? Cepot, hantunkeun. Wah, lu balik itu. Bener. Terus aing oke. Aing naon? Tadi ciri dah budak teh. Mana sih Cepot? oh dibawa kan Di mana sih Cepot emang? dibawa kan itu dah di dia mau usaha itu aya kafe adina cenah dan dia Oh. mau usaha Oh, di ditu nggak sebab itu? Di itu cenah. Di Dura. Ayo. Teu nyangka coy kayak budak teh. Assalamualaikum. Pot. Teu nyangka pot maneh urang hampura pot tadi ngayeuan maneh ya Allah ya Robbi teu nyangka mundokeun jadi di makam ke di mana Jadi asana kakara paya naga sedang rangatan. Dipacok cacing. Nah, ieu nama udah kulantaran geus ninggalkeun urang salarea si Acep teh Nek langsung wae di makam ke nya ada tadi kolotna kumaha jauh kalau lagi bingung ting di mana ada yang mah anak yatim piatu anak yatim begini nyatu aduh sadar mudah-mudahan di setiapnya yang cabur dalam wajahna sing di sing disangkeun di jero kuburna sing dihampura dosana Patapura sing buka utang diikhlaskeun Rasanya cepot. oh Den aing inget aing omongan aing kalau baru si Cepot teh aduh aing kumanya oh teu nyangka aing kudu ngomong teh ke heureuyeuh sia kare mayit aing teh aduh si aing teh yang kamu orangnya omong aing yang sama kejadian aing tuh aduh aing naon si par gitu so dia naon si par ini biakon gitu si par teh kos ningali setan we Astagfirullah di. Woi. Itu kah? Woi. Hei, antara lah ngompo hei. Kalau saya tong kabur anciun. Jadi heng sih mau cicing aing ngompol. Si heng mah kelain kedeung deui. Si roheng goblok. Han, sia goblok nakeun aing anya. Woi. Urang keur ngumpul. Jika mah si eta. Hah? Si Cepot. Jika mah teu disempurnakeun eta budak. Moal marakayangan lamun disempurnakeun eta budak. doa atau Urang ge ngadoa, urang ge teu kuat ningali. Aduh, astagfirullahaladzim. buka aman tuh buka jam 1 hanya Allah yang tahu Oh, gitu. Sudah teh kieu ngadoana. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala di aftartu bi rahmati rahimin gitu lain. Oh, lain. bacaan gitu mah gampang Allahumma balikana bima rujakana wakina ada potong lupa Eta mah mitin eta mah bacaan daang da budak aing sok kitu. Oh, gitu. Aing situ kumaha eta? Woi, karamaha eta? Aduh, urang sama meh
sama mau tante urang pan ngahina heula manehanana tah maneh si adepa pasti didatangan manehkeun kabeh oge sok soalna eta mau teh sempurna naon teh sempurna teh soalna henteu dibekelan rokok sempurna lamun dibekelan rokok sempurna mah bakal sempurna kabeh rek dibere rokok sempurna kumaha tah geus bukan mau urang balik heula kope teh menyanggakeun kekabehan ah salah saya jieun misi tahun ke warung-warung wae ge sebenarnya ada baru dah tangan gitu yang aya di mana warungna buat dia gitu udah harap di sana kita harapan terus gitu buat rambut tinggal lihat sini gitu kurang empat aing ge boleh pocong Astagfirullah berarti dia nih bod kabur bod eta pocong bod Astagfirullahaladzim si anjing sia deui bod duh eta pocong teh nuturkeun si boden ka mana bod bod ampun kurang wau jeung maneh teh tong kudu nyisinan urang ampun astagfirullah si boden si teangan tadi luas ini tadi ini gas kurangnya sarua balik lompat ke mana tuh kalap enggak itu balik deui dari eta ini pocong pagi tadi gitu dipegat si berarti maneh aing kok ngomong sorangan di mana di tukang itu sebenarnya orang hungkul berarti benar ding apa si eta teh gitu bod jenat si eta bod jenat si cepot bod heeh meureun jiga teh ieu geus sampurna kumaha aing salah naon da duh ke jeung urang mah ge cepi ngen lain barudakna nu ngaharieuna tara jeung urang mah biasana kitu jeung ieu lagi jeung cepi sampurna kieu mah nya kudu laporan bebeja di ka ustad kok sempurnakeun aing jelaskeun kieu wae mah atuh anjir asal tiba ngalewat kieu oge asa kumaha jelaskeun pokoknya na ge sebentar urang hungkul ya balik ah sieun parah wae ya penting bang nama sampai kieu mang aya nama kada darurat kieu da uka teuing lembur teh kunaon teh geus kamari si eta teh ya maot ha cepot kemarin kita orang si boden nya bod jeung sieunan di nu karena mereka warung boden nya poe ongko pan dipegat orang hungkul dipanggil hantu di kamari ge pan jeung bejana tapi oge kitu cenah persiih cenah nu noel kan teuing untuk sempurnakeun mun aya ustad mah da gana pernah teu sampurna mun aya ustad mun kana ka ustad tuh sempurna ya kudu baganana eta ka ustad ka mana ka dieu ka warung ka dieu lah dia obrolan heula budaya naon ieu apa obrolan ustad aya obrolan naon tukang iya budak anu kamari maot ya ngajung jurigan wae malahan mah tadi kamari pegat tadi sing sakanginan gitu kumaha ya lupa teuing kalau bahadenya tugan aya tak kait teh apa nya keur harirupna mantap kumaha carana ulah nepi ka maganggu deui gitu eta mah teh langkung ustad ge itu nama tuh kumaha nyari
Gitu mah kudu disempurnakeun. Nanti satu itu badai raha. Ngata langkung Ustad mangga ada masalah ka Ustad. Kalau kita bade sampurnakeun. An pada teu aya harutuk masalah sampurna teh. Atuh tong sampurna min kana darcok. Mata gamari kan nu tanu juga pakuna. Piraku Nah, udah eta jorok miceuna urutna kuntungna ieu. Atau jos batur teu tanu. nyantos satu nu beneran badai raha. Nyai lagi mun Ustad ke sibuk mah nyai lagi biasa mah ayu ayeuna gitu. Oh nya mohon. Ayo Aya ayeuna kan barudak na ongko. Di dieu tiasa teh bener. biasa. Itu video we bot, video we nya ngariungna. Tadi ya, we. Panggil video nya. Tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustad, Geus kaget asep. geus leungit mah panyakitna. Ah, penyakit. Jurigna meureun tad. Oh, heeh. Udah kita gering kan jurigna oge penyakit. Emang geus leungit Contoh cenah. jurigna. Emang geus cager deui. Saudara tuh mohon Ustaz. Nya sami-sami. Nyantos satu abdi bade ka warung ngala. Nya yuk. Nuhun tad, nuhun Ustad. Nya sami-sami. Nuhun tad. Mudah-mudahan